naon tong ngaharikeun agama goblok. Saha nu ngaharikeun agama jeung sia kamana karep kurban tahun hareup rek kukada. Coba. Ya kada sanajan sukuna opat. Sanajan sukuna opat teu bisa aduh si agama naon anjing. Eueuh nu kurban goblok. Diaperkan Tuh di bejaan teh makan-makan si teh ke batur teh. Teu narima kana kenyataan. Aduh. Lan Sumohon. Kan urang carekan. Kan Gusti urang ulan tah kadenge dicarekan kudu nungan. Ngaharikeun agama maneh mah. Teu meunang naonana. Sumohon. Tah kadang karasa sia dicarekan kudu nungan. Tuh karasa sia. Kabida-bida teh pereus teh nyerikeun hate berarti. Kabida naonana. Tuh sumohon. Urang naonana. Eueuh sia. Ngaharikeun agama makanya kurban rek kukada. Eueuh naon? Coba rek digenti di ku entong. Halo, ulan? Luar tina agama Gusti. Tapi da minatik naonana? Mung ulan? Somo, kayak tuh hiji-hiji liar ya. Eueuh nu ngomong anjing. Puas ya. Dicentang 2 kali. Otak tenepi sia mah. Fisik dipake. Kabina-bina teh aing mah teu hayang diuk dirinya aing jeung dudungan. Ulan? Sumohon. Wah. Itu ada yang depan teh situ. Karasa mah Gusti. Tah dengikeun dudungan ngomong. Aing mah jempe teh dari oge. Amin, mudah-mudahan Gusti. Mudah-mudahan didukung. Waduh. Tahun payun cenah bari nyalonkeun jadi RT. Ah. Oh, nu nyalonkeun, tenang abdi nu ngadukung. Urusan baligo mah abdi teh heula. Si Aji ngomong sorangan. Aduh, anjing kumaha kadengena si gobloknya pun. Nu dirasa naon. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah, insyaallah. Doa na hebat pisan nunungannya. Jika anak keluar pesantren.